Paruntang ece pada beberes eta canak ieu bantun sadayana ku ece diberesihan kurang paruntang dah aya di mana ai geus beberesih mah alhamdulillah Nyai kumaha ece ai geus beberesih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun oh ai ngaran-ngaran pagawean angeus papan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak ai ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leles beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanya lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener ece urang mah heeh sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun dari paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaheun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikeun nyaah ku dunungan bener naonan sakurang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ke maneh jadi urang heula oh nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat panjenengan mah doa kolot teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu mikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha dieu ce padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan deudeuhan welasan asihan oh engke di mana urang nyaahan ka batur ke batur bakal nyaah ka urang gara saha datang tos kitu lah bener aya timba balikna ari hade tak kitu dannya atuh halus Tabi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu ka pamijahan nah awak ka pamijahan kumaha dieu ce baik jarah teh pinah naon ayo ce jauh pinah we jadi sing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta sing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas balayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh ce nu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung ari dipiceun isuk mah sabab malaikat rahmat moal datang moal ngirim rezeki piceunna isuk sabab malaikatna sieun ku patung piceunna eta patung nu nah ya aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntu teh ai patung teh bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kai tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan lepat kaprah katanya bener kenapa ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung aya kan budak-budak bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh tilu bener ceuk umum kaopat bener ceuk falsafah kumaha teh ai bener ceuk umum
bukti nawe panon poe biji ti mana sok di wetan cek di urang cek urang Jawa Barat cek panon poe teh biji di wetan tuh eta teh umum lah adukeun jeung ilmiah da cek ilmiah mah lain biji panon poe mah naon cek da ilmiah bumi nu muih tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan rarasaan pang benerna rarasaan moal kapanggih moal duit negara kita cikoplok abong rarasaan moal katohian rarasaan moal katohian rarasaan moal kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pang bersihna rarasaan teh pang benerna we padahal jelema mah pantung ku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teu cicing dan nida hiji martabat benar teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran sekali-kali sok kasalahan nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana eta teh lain nu tara salah eta teh nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reulah jelema saha nu tara salah bener ya dasa kakeunaan ku salah mah di presiden ka tukang macu tapi bener ce jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana itu bener bibi oge bener bi marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu cek abah ence nya ti sayati si bance indungna bancu marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mutlak geus moal bisa diganggu gugat buku bener bener tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh bener jeung hirup ulah yang kade si Asep eukeur masih ada tereh modar naonan tereh bakal katempo dina ngadalangna ge geus hukhek lain tereh bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah wa ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ai sumuhun aja aya rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya rek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang sia di mana kakenaan muntaber moal becus ngadalang keun aing geuing macing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang leres tenang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya aja benar aja mobil hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ngantur obat jasa di aku ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis bener geus dicabut umur Mas Sep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu Nena kumaha silahkan Bapak untuk pergi selamanya di ruang we karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lembur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat nyeri hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wake dipaehan segala lan ya ka dosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mah hayang teh baheula alah wajarna tak kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema nyarioskeun ya ayi di payunan Allah Mas Sep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha Pak SBY di mana maot eta
layona canak kaunga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tuh tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan aduh leres amin ayo saingan mamah dedek paingan atuh nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje bela parah bela terus ngantunkeun da rumah sa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh ceuk kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukana urang Bojong Picung kitu can Pak Haji sia kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda loba barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungku aya mah palebah si Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daru warawe kakawena oge da jeung nyana target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biung. Nya bener. Nya. Tapi bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa kedeng-deng maot. Tapi payu deui. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ning rarataan. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah. Beberebet tak itu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan ya